Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang burudak? Alhamdulillah tepang deui sareng Ayah Henry dina kesempatan ieu seperti biasa Ayah bade ngajarkeun bahasa Sunda di kelas 4. Dinten Senin ieu Ayah bade ngadugikeun materi ngaregepkeun pedaran pupujian. Hidup tangtu apal minggon kamari Ayah tos ngajar ngeunaan materi pupujian terus meraktekeun kawi. Nah ayeuna urang ngaregepkeun sasarengan pedaran pupujian anu aya dina buku paket. Mangga tiasa hidup buka buku paket nanya urang kawitan. Nah ieu aya dina buku paket, mangga anu gaduh tiasa, anu teu gaduh ninggal dina video ieu. Pupujian asalna tina kecap puji. Nah pupujian teh sami sareng nadom nya, nadom anu sok dikawikeun, dilagukeun ku kolot-kolot urang baheula atau sepuh-sepuh urang zaman baheula. Tah pupujian nyaeta karya sastra anu ditulis dina wangun puisi. Nah janten pupujian teh sama dengan puisi ya kalau bahasa Indonesia. Nah dina bahasa Sunda seueur istilah-istilah nanya aya pupujian, aya nadom. Nah eta sadayana kalebetna sajenis puisi gitu. Ditepikeunana biasana dinadomkeun atau dikawikeun ku kituna pupujian mibanda atau gaduh atau punya manfaat tina pakubuhan dina lingkungan sehari-hari nya. Nyaeta ngomunikasikeun pangajaran keagamaan. Nah, jadi mengkomunikasikan pelajaran agama. Jadi ketika Ananda menyanyikan atau mengawikan di masjid itu ada manfaatnya. Jadi mengkomunikasikan ilmu-ilmu agama atau kata-kata yang berhubungan dengan agama ya. Nah, itu istilahnya dinadomkeun. Nah, terus pupujian teh asalna tina sastra Arab nu mangrupa syair. Nah janten pupujian teh sami oge sareng syairnya, syair nu dina diajarkeun di bahasa Indonesia. Salian ti dikawihkeun di masjid sameme adzan. Nah masjid teh naon? Ananda masjid teh masjid nya. Bahasa Sundana masjid sameme adzan atau azan ya. Jadi pupujian teh dikawihkeun ku barudak sameme adzan. Biasana kapupur aya sok sebelum maghrib teh sok ngawihkeun eta pupujian ya. Eling umat muslim muslimat. Nah itu teh sebelum sholat maghrib, bahkan sebelum sholat isya juga itu ya. Urang lajengkeun ya, pupujian sok dikawihkeun dina acara salamatan orok. Nah, mun gaduh orok nya nembe borojo atau baru melahirkan itu suka ada di kawihkeun. Terus nyunatan teh hitanan ya, anu khususna kanggo anak laki-laki ya, atau diajarkeun di pengajian atau madrasah. Ya eta nya artina pupujian. Nah di buku paket halaman 7 aya ieu nya bagian B ngaregepkeun. Nah ieu sami nu tadi anu ku aya dibahas. Nah urang lanjutkeun sesuai buku ieu. Nurutkeun eusina pupujian dibagi jadi sababaraha rupa. Aya muji ka Gusti Allah, doa jeung tobat, sholawat nabi, pepeling jeung pangajaran keagamaan ya. Nah ieu contoh nu kahiji muji ka Gusti Allah ya. Ieu aya pepeling nadom anu ieu khusus muji ka Gusti Allah ya. Allah anu maha akbar, nu rahmat, na maha jembar, nu maha ulas ngaganjar ka jalma nu taat
sabar bumi langit jeung eusina. Nah sok tah ayeuna nu kadua doa jeung tobat. Nah ieu doa jeung tobat sami oge sareng tadi pepeling macam-macamnya. Tah nu katilu sholawat nabi anu terus diajarkannya nabi urang sarerea kanjeng nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana. Nah itulah gambarnya ieu we anu hidup kada apal mah. Ramana Said Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin tahun gajah. Nah enak sekalinya mun ieu dikawihkeun di masjid komo ayeuna nya. Terus jarang barangkali anu nadong pupujian masjid hidup, mudah-mudahan materi ieu hidup bisa lebih semangat deui ngaronjatkeun pupujian ieu di masjid atau di masjid. Nah nu kaopat pepeling teh nasihatnya. Nah, sama ieu lagam kamari eling-eling ihwan sing emut kana siksaan eureuna karena syaitan sing emut ka pangeran. Nah ieu baca ku hidup nya sing tenget sampai akhir. Nu kalima aya pangajaran keagamaan ieu sami wae nya ku aya moal diragamkeun supaya hidup baca sampai atau terakhir. Tah di dieu aya nu kadua aya patarosan ya pertanyaan. Naon pertanyaan atau patarosan? Prak tulis pamanggi hidup ngeunaan eusi pedaran anu diterangkeun ku ibu bapa guru hidup. Nah tadi kan ku aya terus dijelaskeun ya di awal sampai akhir naon pupujian teh muji ka naon wae. Nah ieu ti A sampai Z ku hidup di eusian ya. Ku hidup di eusian misalnya nomor hiji tina kecap naon asalna pujian teh tak aya nu tadi materi di awal nya. B kumaha cara nepikeun pujian teh tina sasaran asalna pujian teh. Tah sok hidup dieusi ditulis dikerjakeun nya. Nah hatur nuhun. Mung sakitu wae materi dinten Senin ayeuna ngeunaan ngaregepkeun pedaran pupujian. Mudah-mudahan nu di aya ku aya didugikeun dinten ayeuna sing seueur manfaat ka urang sadayana. Mudah-mudahan pandemi cepat berakhir supados urang tiasa tatap muka seperti biasana. Oke? Mungkin segitu aja dari ayah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.